urang kan hari diberi bisa tobat mah keur mijihna urang dijero tobat maot atuh geus tenang merenung urang ya Allah ya Rabbi tingongora abdi teh di mana aya topeng di dinya abdi ngampar di dinya aya golek abdi mah geus lain nonton golek di hadapan panggung maksudna naon besi aya sinden ki abdi teh urusanana jeung sajabana we abdi teh tingongora kabelah dieuna Gusti abdi teh ka Jakarta leuwih parah abdi teh jadi geng kramat tunggak pintu jelas nama anu tuluan ieu mah disiksa heula ku Gusti Allah di dunia disiksa nama diantepkeun heula ku Kangjeng Nabi teh teu waka-waka di jamah-jamah di gamah-gamah urusanna teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe salila 50 peting 50 poe 50 peting teh teu ditanya ku Kangjeng Nabi teh manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeukeutan bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare dihijir ngaranna teu beunang nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana jadi manehanana tiluan 50 poe 50 peting teh ieu menyendiri timbul renungan kaduhu sebab begitu Kangjeng Nabi datang teh henteu disambut henteu langsung minta hampuran henteu tenang-tenang we siga nu henteu boga masalah siga nu henteu boga dosa mentek iyalah disiksana teh 50 poe 50 peting eta ge can jelas Kangjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah taha menang 50 poe kakarak turun ayat diterima tobatna nutiluan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala gedehan Masya Allah teu meunang sabarang urang naon bae kalakuan urang lamun teu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geureuh ka urang sebab pagawean urang bakal datang deui ka urang ieu di dunia encan ke di akhirat indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa urang diaku ku urang aju urang tobat ka Gusti Allah berubah ku ari tatadina teh daek ngaji jadi daek tatadina teh salat jadi salat tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah tatadina bergaul teh jeung eta besi asi besi ku ari mah jeung ustad jeung kiai tatadina suuzon ka kiai ku ari jadi husnuzon 180 derajat berubah keur kos kitu tah maot geus tenang geus ulah cangcayang geus sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna tanda diterimana perubahanan urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat kemudian urang maot can tobat eta nu bahaya duh Masya Allah baheula keur di Jakarta baheula keur dagang baheula keur kabelah dieuna endek bae tobat teh endek bae ngaji teh endek bae salat teh encan hae kaburu pae ya Allah ieu nu ngeri kitu mah kaburu pae umur sabari aing nu gadeg 60 50 lah geus kaburu pae loba jasa nu ngadadak pae Gusti abdi mah ngaku bae ka Gusti ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi ka langit ku dosa abdi geus diaku bae geus diaku tah pengakuan etalah menjadi hebat ya komo engke kan ai tobat teh macam-macam pang tahapan-tahapanana tobat awam tobat jelema pinter tobat jelema anu sangat pinter
Tobatnya kapan? Tobat dina Islam, tobat dina iman, tobat dina ihsan. Diatur kan. Urang mah kuari tobat dina Islam geus can anggeus. Naik urang tobat dina iman, naik dina ihsan. Urang mah kuari ye tobat teh meta be urusanana cukat cokot ke batur urusanana urusan teh salat jadi tobatan urusan zalim tah mah urusan kos kitu mah tah mah geus kaliwat wali mah. Terus kuari mancan husu bae kapan can husu jadi siksa ka wali. Teu husu teh jadi goplak teh jadi siksa. Batur mah geus nobatan goplak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa. Urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa ka apa ieu mah? Potongan poho kabeh ieu mah. Boro-boro keur teh salat lagi poho ka Allah. Atuh dikira teh disiksana tuh. Tapi kan ayeuna mah tahapanana nu beda. Ingat bae ka Gusti Allah. Sebabnya na berjuang mujahadah, riyadhah, ngajar nafsu, perang jeung nafsu, engke dibere cahaya ku Gusti Allah. Warid garana asup kana qalbu. Bertanya nyana ka awak sorangan awak. Hei diri, Aisyah si ayah nu dipake karesep ku sia salian Allah. Aya naon? Baju naon hartina sia resep ka baju, make ngaganggu datang ka Allah na kahalangan. Bicet. Naon ku ari ku samana dipake karesep salian Allah. Beat. Naon hartina tu jasia ti leuletik geus naik motor bae. Kuari masih kene kaganggu kene bae teh kolbu ku motor. Lamun haju ka bawa bae kumaha? Tanya deui, naon nu dipake karesep salian Allah datang ka hayu dicarekan awak. Eueuh ayeuna mah Gusti. Alhamdulillah abdi teh ngomong berusaha abdi tapi panu ngaleungitkeun sama Gusti. Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun karesep abdi salian ka Gusti. Hiji be ayeuna teh nu dipake karesep dengan Allah eueuh salian Allah. Ja dunia teh dunia kurang keur didiukan ku ari teh dipake lalagaan ulah teh ta'aluk nyangkrung di jero hate pake aya mah laksanakeun aya mah gunakeun aya mah ulah teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allahna ku dunia. Kebutuhan wayah dahar, wayah nginum, wayah sare, wayah make pek ulah ge ta'aluk nyantel kana dunia. Kan lamun nyantel kana dunia mah naon ge dunia bae engkena ngariung, geus bae boga pikiranna gede moal berkatna. Nyantel. Ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna. Bonafide apa henteu? Gede apa henteu ieu diberena. Eta kan ta'aluk kana dunia kos kitu. Dipapageun make mobil goreng embung pan pakabur ta'aluk kana dunia. Nu kos kitu teh. Terus we babarengan jeung nu hina embung. Ngaji kudu di pendopo bae. Bareng jeung bupati karak. Tak naik ka ceuli. Naik motor da ngahutang ge. Mau eta takabur kos kitu ngaran ta'aluk kana dunia pek bae dunia mah tapi ulah ta'aluk hiji we karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun nanya urang ka awak sorangan awak aya nu dipake karesep salian Allah aya naon artina mun sia pae kos kitu ge kumaha isin isi hiji we Allah. Moal bisa lamun urang cara ngudang ti peuting, moal bisa lamun urang teu tapakur, moal bisa lamun teu riyadhah, moal bisa lamun teu mujahadah, moal bisa lamun teu muhasabah. Eta lah parabot tafakur, zikir, riyadhah, mujahadah. Engke Allah nu mere. Eueuh da naon di jero hate teh Allah bae. Batur teh ngomongkeun. Teu bendu, batur ngalem, teu bekah irung. Sebabna Allah sebab teman manusia memang kitu dibere sakitu teu dibere sakitu urang makan lain urang mah tuh aing ngariung ka imah sia tabejana sugih kunaon sia tas ngariung situ pan ngariung mah meureun diri kira wah budak kunaon sih eueuh nanaonan
eta geus moal jadi kiai mah kos kitu moal tah ieu hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena wali teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadu bisa tawadu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese teh eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadu leungit tawaduna akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulia batur nanya bagaimana haji tas di mana mang haji kiai goblok sia baheula sia kai mang haji malulu teu sia kai eta kieu tolol aduh kagetun nya digitukeun untuk isuk nanya nya kiai tas di mana kiai keneh bae buya tuh buya ih teu naik si kiai buya tas di mana buyata meureun sia mah ayolah hati akhirna belu tiluan liat lantaran latu pernah beat ka Kangjeng Nabi atuh beat sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyieun dosa kudu gegeran tobat ka Gusti Allah rempan besi ketika urang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah naudzubillah min dzaliku Allahu alimun hakim Gusti Allah teh mauning ka makhlukna maha bijaksana dina dadamelanana atuh kumaha Allah bae eueuh anu teu berhikmah eueuh anu teu bijak Gusti mah nyeun gunung kebijakan Allah nyeun laut kebijakan Allah nyeun leuweung kebijakan Allah nyeun jelema kebijakan Allah jelema teh macem-macem nu sugih kebijakan Allah nu susah kebijakan Allah sehat kebijakan Allah geri kebijakan Allah si eta pinter kebijakan Allah si eta bodoh kebijakan Allah si eta jadi bos kebijakan Allah si eta jadi cacah kebijakan Allah hakim Allah tepison hidup kuari kebijakan Allah banjirkeun kebijakan Allah nu urang teh apa tsunamikeun kebijakan Allah urang teh apa janu Allah atuh hakimun pison ulah kudu ngarasulah digempakeun kebijakan Allah urang lamun nyaho pasti urang geus seserian demantak waliullah mah tenang aya nanaon ge tenang teh naon kapan urang mah macaan buku plag waliullah mah macaan buku Lauhil Mahfuz baca ya begitu kejadian geus nyaho aing gua geus dibaca ku aing di Lauhil Mahfuz begitu kejadian teh seserian pas tak ngana nu paeh pas tuh paeh seserian nya mah ih teh urang seueur pas sarua jeung di Lauhil Mahfuz kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya jerian sia susurian teu kumaha lain di alamna sia mah keur macaan Lauhil Mahfuz deui sia mah kan poek Lauhil Mahfuz nu aya syariat atuh kabeda sia mah di alam syariat neuleuh banjir ceurik anu wali mah seserian neuleuh Lauhil Mahfuz akur jeung di Lauhil Mahfuz seserian nyana tur mantak beda alam atuh beda nu geus kawin jeung nu can kawin alamna beda anu boga pamajikan jeung nu ditinggalkeun atuh alamna beda atuh beda alamna salam Masya Allah tapi kabeh ge kebijakan Allah orang teh apa wallahu alimun hakim anu jelas Pak mudah-mudahan orang dipanjangkan umur di samping dipanjangkan umur dibere sehat di samping dibere sehat orang dibere bisa ibadah samping bisa ibadah bisa tobat ka Gusti Allah urang maot pamajikan urang maot anak urang incu urang keluarga urang kabeh keur aya dina tobat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala
ngalanjutkeun caritaan jelema-jelema anu teu milu perang Tabuk. Ternyata begitu diteliti aya 3 model manusia. Pertama, teu milu perang Tabuk teh memang bener-bener embung jeung teu iman, munafik ngaran. Munafik tamata. Kamari ayat tadi dijelaskeun. Allah ngejelaskeun jasa idri aranjeun teh jelema anu teu iman yakni munafik. Nomor kahiji jelas-jelasan dawa munafik. Nomor kedua eta ayat dawa min hauli wa mimman haulakum minal a'rab munafiqun. Nomor kedua temilu jeung Kangjeng Nabi perang tinggaleun anu haju kaduhung pohara luar biasa. Akhirna begitu sumping Kangjeng teh ngaku berdosa. Wa akharuna i'tarafu bi dzunubihim qatu amalan shalihah. Abilubana kamah jeung rekan-rekan anu haju nalian maneh dina tihal hampura teu malang. Nomor katilu ieu ye manehanana da jelema iman ka Allah jeung ka Kangjeng tetapi nyana leha-leha bae tenang-tenang bae. Jadi lain munafik hayang ngareureuhkeun awak. Tiluan ieu teh nomor kahiji Murarah bin Rabi', nomor kedua Ka'ab bin Malik, tilu Hilal bin Umayyah. Ieu mah teu milu perang Tabuk teh kaslan mumul we mumul. Nomor kedua mailan ila da'ati, hayang senang we ieu mah lain nipak lain nyaho imkan sugi tapi janana embung milu perang. Tah ku sebab sakitu teh ku sebab sakitu ditegor ku Gusti Allah. Ulah aya rehat-rehatan, ulah aya sesenangan di dunia mah lain jang senang. Di dunia mah jang berjuang. Urang mah teh aya sesenangan segala rekreasi sakitu. Ieu bencanaeun malulu. Kiai-kiai maka jeung ka pantai segala rupa. Eta nu ngundang tsunami mah eta kiai nu ka pantai. Nanaonan make jeung ka pantai sagala. Kecuali nyana neuk nganasehatan orang pantai. Kumaha salah tah mah loba nu make rok mini gitu kan, loba anu sataranjang tah nyana bertugas ka ditu. Dikumpulkeun diasupkeun ke hotel. Iya. Ulah aya rehat, ulah aya istirahat. Masya Allah. Sebab naon? Bayangkeun coba ge kurang Kangjeng beserta para sahabat berangkat nu sakitu jauhna selama 50 hari pulang pergi teh. Berangkat 10 hari, ini itu 10 hari, pulang 10 hari, berangkat dan lalu gitu 15 hari, kemudian pulang 15 hari, jadi itu 20 hari. Eta kan jumlahnya jadi 50 poe. Berangkat teh kapan deuk perang? Perang mah kapan? Nyawa taruhanana. Geus puguh masyarakat di jalana
dahareun jeung inumeunana sare nu kudu dipikiran ngaranna ge berjuang atuh datang ka dituna mun perang teh mah wah wahara sementara babaturanana di Madinah koleha-leha bae batu nu keur berjuang nya anak kunaon ngees bae es nah ieu dan kahkobok bae temenan di tengah-tengah batur berjuang kehidupan anu antara dan antara nyana kudaon sesenangan tak kusakitu bae ditegor sahabat mah teu meunah ieu urang kan guari teh nyaho saha nu keur berjuang di negara urang teh teu meunang leha-leha teu meunang di negara urang teh keur kumaha kuari naon sababna ieu ekonomi teh kapan teu maju ekonomi teh kok kieu sakedeung deui bakal naik segala rupa bakal naik ye LPG bae gengke bakal naik geus jelas sebab naon anu naikna kapan Ahok jadi ketuana teh kuari kan jadi Ahok nyadakan dendam kajen kumaha ge lain bakal ngeunah geura ge ka rakyat anu tadina 30 menjadi 40 mungkin jadi 50 subsidi jadi eueuh bakalna barang sana ka rumaha we encan perrokoan lah rokok ieu cenah meureun lain rokok ieu urusanna kapan usaha ieu dan berbagai cara untuk memajukan perekonomian encan kapanggih rumusna sementaraan geus berjalan bage kuari pajak nara naik aya saha sih dibalik eta keur cerita perekonomian perpolitikan kuari main silih salahkeun lain di bener terus eueureuna tidak berkesudahan sementara nu kurang dikhawatirkeun teh di jero teh segala komunis aya di jero teh Wahabi atupan aya di jero teh kapan Syiah atuh aya lamun eta main engke di negara geus bogo Kristen Yahudi urang kan teu bisa kukumaha nah ulah cicingeun golok asa jang mencit embe ieu tah urang teu nyaonan biasana bahkan geus aya kan tanda-tanda mun cara pepelakan teh geus aya sirung kemudian geus aya melentis tah bahasa melentis tah saya melentis kembang nah eta kan ieu bahkan encan aya sirungan encan melentis mah komo ika hareupna bakal kumaha sementara anak nambahan geus jadi 18 tilu biang 18 sudah masuk ka dieu sugan teh sabiang cenah emang kotok rintik tah ieu kahareup sakadar hati-hati urang sebagai bangsa nah ieu kudu gua teliti atuh kurang da kumaha nah lah cenah diteliti ge urang mah sapira urang kitu onang geus lah kumaha nyarana bae cenah kula mah ibadah bae ka Allah aya bisa mah sia ibadahna henteu jeung sabisa-bisa kula bae eta ngaranna teu boga semangat jual nu kos kitu tah bisa-bisa pamajikan direbut ge saboda Allah bae jiat pamajikan paranti urang dicokot ku batur mangga bae naonan pertahankan goblok sia je ieu mah paranti aing tah eta kan urang semangat makan kos kitu tah geus jelema nu geus teu kawin-kawin teh kita kawin teh lah jeung sararia bae teu semangat batur mah geus 3 geus 4 kana mah hiji ge embung eta kehilangan semangat tah lamun geus kehilangan semangat kos kieu eta keur cerita kawin cerita dagang cerita berpolitik ieu bernegara lamun geus teu semangat kumaha dakwah lamun geus semangat untung masih kena Ki Fudoli nyana masih kena saudara sanajan jamaah tuh lah itu mesanajan bela terus diteruskan nah iya akhirnya semangat alhamdulillah nuka tilu mah iya tilu manusia mangkaning tokoh
mangkaning sugih ieu Murarah bin Rabi', Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah tidak ikut serta perang Tabuk, endahan leha-leha, senang-senang ditegor. Wa akharuna marjauna li amrillah, golongan anu katilu manukiluan teh anu tinggalan perang ngahaja embung milu perang teh ieu mah ditangguhkeun urusanana kumaha Allah. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim, ada kalanya Allah nyiksa ka anjeunna dengan cara Allah ngamatikeun tanpa tobat. Naudzubillah min dzalik. Urang gede dosa haji urang paeh teu dibere bisa tobat, ieu nu cilaka ge, ieu nu cilaka ge, siksa ku Gusti Allah berarti. Tapi kan orang lamun nemah ya keur carita urang baheula, keur carita urang, Gusti abdi teh hamba Gusti, Gusti eueuh nu disembah wati Gusti. Titah ulah resep karena dunia, titah ulah resep ka makhluk teu bisa Gusti abdi teh. Batur mah bare risa wali teh ngaranna, batur mah bare solihin teh abdi mah tetep teu bisa. Ku teu bisa eta teh abdi teh ngarasa dosa Gusti, tapi minta hampura ka Gusti. Abdi sholat, tapi sholat abdi mah acak-acakan Gusti, nemah abdi teh ngan sabi-sabi ngan sasolat-solat mah be. Abdi teh ngaji Gusti, ngaji unggal minggu tapi beuh asup ti katukal luar ti kaenca. Bolos tromo Gusti. Tromo. Abdi mah ieu mandek nemah bae tapi tetep Gusti hampura. Gusti sadaya-daya. Hampura Gusti mah nemah abdi tak eta haji dihampura ku Gusti Allah nemah. Pan aya nu teu nemah mah ciri dihampurana engke moal daek bergaul jeung jelema maksiat, moal daek main gaple deui, moal daek main remi deui, moal daek main catur deui, moal daek nyana teh maksiat berbagai-bagai, komo mabok, komo zina, komo judi, tanda bahwa nyana diterima dosa, diterima tobatna. Terima ta tobat teh deuleu we mantes tobat balukar tungtungna kumaha eta ngaranna diterima ta tobat ta kos jelema munggah haji lah yang mendik tobat bae ka Allah balik munggah hajina haju andieu diterima berarti tobatna. Lamun haju kancolah balik tobat balik munggah hajina kancolah itu diterima berarti ya kitu bae teh babari isi aing diterima apa henteu mantes tobat nah haju kumaha balukar tuh wadak nu ngeri ge ieu urusanana murjauna li amrillah imma yu'adzibuhum kumaha Allah bae eta mah jangakeun sadaya-daya eta mah nu tiluan mah kumaha Allah bae apakah disiksa dengan cara ku Allah dimaotkeun tanpa diberi kesempatan untuk tobat wa imma yatubu alaihim anakalana Allah narima tobat diberi bisa tobat. Eta urusanana murjauna li amrillah, urusanana mah nganyangakeun sadaya-daya ka Gusti Allah. Tak urang ieu. Urang ge sarua bae. Lamun teu ngarasa loba dosa kakarang ge lemah sana pinarakaeun. Diomongan ge mah keur tobat da aing dosa naon atuh jangan ngaji osok salat osok. Cak cenah mah ngaji sang ngaji-ngajina meureun salat sa salat-salat. Aing ngaji osok atuh segala salat muludan osok padahal mapan muludan ge perebut berkah. Aing mah naon kasalahna ieu pinarakaeun mah bagos ge mah. Lain masyaallah mikir sia. Ieu pinarakaeun. Kan kudu nama kieu ya Allah Gusti. Sebenarnya mah abdi aing ngaji mah ngaji beda dengerin Gusti. Di mata Gusti mah ngaji abdi teh meureun dosa. Cak abdi ganggaran teh di mata Gusti membeureun abdi teh dosa hampura Gusti. Urusan ngaganjar jeung ngisa tepan di Gusti secara mutlak. Rarasaan abdi teh ibadah tapi meureunan ieu teh dosa cak Gusti mah hampura Gusti. Gusti abdi teh salat mah tapi lamun ngadenge carita-carita nu bisa salat di abdi mah lain salat.
Ieu mah abdi meureun maksiat melalui salat. Gusti abdi teh puasa. Jangan adenge kiai-kiai puasa teh ku tenang. Abdi mah pan buka teh sakumaha nu mantes perang. Buka teh bat bitbet abdi mah incu jeung anak ge ulah ieu mah jang abah kabeh. Oh, berat. Ingetnya nak Gusti. Incu menta ge ka dieu sia. Itu aya bapak sia. Ieu mah hak abah. Ambo. Ngarasa Gusti, ampura Gusti. Dosa abdi teh teh. Dosa Gusti tah kurang ibadah tapi ngarasa naon atuh sigana itu ibadah teh dipayuneun Gusti. Dipayuneun makhluk, dipayuneun Gusti, dipayuneun naonan meureun Gusti. Nemah abdi teh tah ieu engke aya tah karasa perubahan. Lamun perubahan teh diterima berarti tobatna. Aya jelema tah usaha di dieu teh usahana teh kredit, usahana teh di dieu teh riba. Aju bebeja aku lah ye doana cenah kieu kula. Ka mana tuh? Ka Mekah, sekitar bangsa 7 tahun ka tukang. Aja maksudnya ieu kumaha ibadah yang bisa tobat Gusti. Guru nanti naon kitu pakai cenah yang bisa tobat doakeun kula. Di mana makom mustajabna? Ya di Mekah bagian makom mustajab. Di Arafah, untuk selingkungan Baitullah. Kiri pondokan lagi. Nah, urang mah jadi Baitullah geus di dinya bae. Di Arafah kayak gitu kan. Meureun nyana terus bae ka Gusti. Tobat. Baliklah ka dieu. Diterima kan tobatna meureun. Hiji dagangna ambruk. Ngenakan bebeja deh, jadi toko nutup baik sini. Aju dagang nongre gitu maju. Ya tadi tarima berarti tobat depan jadi kieu cenah kieu. Eta. Pantat tadi dah gede tobat. Nggak gunakeun dagangna teh kapan make duit bank. Make duit renter. Aju tobat ditarima tobat tak mal maju datang ka kumaha kecuali eta isap make duit sorangan. Dah, itu cenah emang tadi nage duitna ieu nu pake ka Mekah ge ieu komo kitu. Datang ka ayeuna. Datang ka ayeuna encan menyak deui. Eta ditarima berarti tobatna. Asli. Bungeun nya disebut diterima tobat kos itu tembung. Hayang nama tobat diterima dagang maju. Lain diurus ada diterima tobat kan bae make duit bank. Maka duit renten berarti kan ku Allah dibersihan. Tak eta terima tobatna. Pokok saya jelema kieu zina bezina. Zina teu eureun. Tapi tibalik zina bae. Kadieuna bangsa umur 55 mendekati ka 60 cenah enggak haji bebeja ka kiaina. Kiai pan babarengan ieu jeung kiai lain kula lain. Kula udah ngadegetan kiai bela emang naon kula milu bae milu doa-doa tobat itu bisa tuh kiai itu tobat kan masing-masing dosa itu kula dosa kula ente mah ente dosa ente usul ka Gusti jiban teu bisa cek eta geus make bahasa urang bae make bahasa urang teu bisa dibarengkeun tobat batu kan ieu mah urusanna ieu eta mah urusanna lain deui urusan ieu mah tobatna ieu urusan ente kan teu nyaho ieu mah oke nya iya kita bisa milu ngadompleng gitu bisa emang dahar bisa ngadompleng bisa tuh gitu tapi tetep baik nanya deh ari doa nu paling hebat di itu di Arafah mau deh di Arafah itu paling hebat mun kurang tobat sangat di Arafah baru kedua eta sekitar betul datanglah ke Arafah ngadegetan kieu tetep jangan asal kieu diuk jangan celek serius ini doa itu masing-masing baca kiai teh doa barengna berapa kali itu masing-masing guys ini beres doa bersama teh panjang ngedoa masing-masing begandeng jasa nya deket pan ka kiai kaget penijel wako haram ya geus teu beunta-beunta jana. Beureum terus bae.
dosa abdi moal diomongkeun loba jelema apa di jero hate bae Gusti mah maha ngarungu jagjana datang ka kiai ge kiai kaganggu sia cenah teh aing ge kaganggu ku sia kabehan ngarasa kaganggu atuh teh baneg-baneg teh si jelema karena tuh di naon ngaranna di nasehatan ngaranna ge di arpa masing-masing kan itu pagandengan ka besa kloter bandeng jasa tobat bandeng jasa ayat dah nu nanya ki eta bawaan sa bawaana mah bawaan kula atuh coba tuh wah tuh bisa lah emang setengah jawaram bung aing nantepkeun bae urang bae bandingan geun indit urang tetereuh di berang ke datang ka magrib aya nono yang dosa naon eta mah rahasia datang ke magrib ke gandeng kene bae ageus da kiai teh geus magrib magrib geus apa geus kurang ka Muzdalifah aduh aing mah tetep bae eureun di Muzdalifah bae ngajoake jeung nya serak sia geus reda nggih alhamdulillah pastilah karena dia tobat diterima ka kiai mah bebeja emang sih boga dosa naon zina dibalik bae ulama ti umur 15 tieureun terus bezina pamajikan atuh pamajikan boga zina mah terus sakian eta mah jajan ieu ya geus mah geus ka Mekah geus geus tobat geus moal deui geus bagus untuk kula jojoakan ge sakian eta inget aduh geus sakian teh cukup kula ngejoak di Arfah pasti diterima ku Gusti Allah eta pastikan gitu pasti nggih terus ka Mekah deui beres balikan ka dieu ka Lembur menanglah meureun sababaraha bulan kiai teh kan datang deui ngalayan gayana nek nanya ieu kumaha perkembanganana saya mah 3 bulan 4 bulan mah Assalamualaikum salam kiai ya saya ngobrol-ngobrol sejuk tanya eta tobat teh keur di Arfah ngajojoakan aya karasana lain aya-aya deui kumaha karasana ayana jatuh teman enggak hebat Gusti Allah teh geus karasa hebat amat sih cek kiai da aing mah teu karasa kiai ge eleh ya eta kiai lagi penasaran cek kiai teh guys pokona mah aing mah geus percaya penuh ka Gusti Allah tobat aing teh karasa jasa nuhun Gusti cek nya teh batur nyaho ieu teh kula bahwa kula diterima tobatna cek kiai boleh oh iya dia ditanya nih eta kanyahoan aku mah bobogaan gitu udah kuat aing meureun kabablasan aing hayang balik deui ka Mekah nega doa deui ulah terlalu tinggi diterima caki geus ulah ngomong eta akibat gajoak teuing si eta dasar iya kan sajen tah kaganggu gara-gara sia ngajoak teuing akibatna kan kos kitu Gusti karunya aing ceuk ieu teh atuh kuari atuh aing boro-boro jajan nu di imah ge teh diragap-ragap untungan iya ngan aing mendek nanya deui kumaha ieu kuduna tah eta tobat diterima kos kitu imma yu'adzibuhu wa imma yatubu alaihi sarua lain nu tiluan bae ieu urusanana teh murjauna li amrillah imma yu'adzibuhu cara tsunami moal pati didatangan tsunami eta teh urusanana geus terlalu imma yu'adzibun siksa baik-baik urang cerita dina tafsir
cerita Kangjeng Nabi Nuh bajirkeun lain teu dinasehatan. Cerita Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ngelawan Firaun lain teu dinasehatan. Ambruk Firaun beserta penggawa-penggawan. Cerita Kangjeng Nabi Yunus dan cerita-cerita Kangjeng Nabi Elu. Urang datang ke Yordan ke ditu aya kawasan anu tembunang di datangan eta urut siksa baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam dibalikeun diangkat ku Gusti Allah dibalikeun ribuan manusia eta akibatina berubah karesep teu wajar lalaki resep ka lalaki teu wajar awewe resep ka awewe. Nah ieu kan kuari LGBT geus ambalae diurang baheula makan ngan sakada di negara-negara maju. Pertama di Prancis anu usul ka PBB supaya disahkeun perkawinan. Jerman, Inggris, kebelah dieuna Amerika, Belanda. Eta kelas internasional. Kuari ya Allah di Cikupa urang ge oh ya Allah kaget ningali otot tegol de jelema sterek bagus jasa lalaki gagah petinju asana ieu mah cek ulah ieu hebat ieu praktek aduh kiai doana cenah kunaon kekasih saya meninggalkan saya ini fotonya barang di deuleu kumisah aing ya eta goblok kudu dijiekeun yang si eta ieu ya kumaha coba ieu di luar pemikiran urang geus bugu awewe kehilangan kencan kehilangan pacar awewe deui lain saeutik kadang teu penting merenung kieu rempan amat Gustiku sebab siata ya Allah anu nyana geus kebablasan hirupna teh geus teu make aturan agamanya nama geus kumaha manehanana we di mana Gusti nyiksa teh pan meureunnan lain anu berurusan jeung dosa bae kabeh kabaud kabeh teh meureunnan atuh kabawa sakumaha anu digambarkeun ku Kangjeng Nabi kapal anu dibocoran teh atuh kapan atuh mun di mana kapal bocor batu sakapal kan ini kumaha coba urang nu mabok eta kan ngundang siksa nu zina eta kan ngundang atuh sodom eta kan ngundang lesbi homoseksual eta kan ngundang siksa geus pugu nu korupsi eta ngundang siksa kan urang ieu nu riweuh mah di mana disiksa kapan urang kabawa sabaraha kiai jeung sabaraha santri anu kabawa kanyut ini kumaha coba urang ningali pemandangan tsunami Aceh tsunami nu lain gempa Jogja dan lain sebagainya pan henteu kabeh beureunanan henteu kabeh dugala aya nu bener kabawa kan ngeumanta kiai ngocoprak bage eta teh beusi kabawa iya geus disiksa nu kumaha tuh wa akharuna murjauna li amrillah ketika berdosa urusanana kan ieu kumaha Gusti Allah imma ayu azibum janu Allah ieu sia diciptakeun ku aing teu ngajading sia ka aing ngahirupan sia aing mere rezeki sia aing nyembah ka batur awas sia ku aing iya jadi disiksa atau sia terus bae babok terus bae zina terus bae sia awas siksa sia ku aing kabawa kan kabeh nah iyalah imma yu'adzibuhum di mautan bila taubat teu bisa dibere teu bisa tobat urang kan ari dibere bisa tobat mah keur meujeuhna urang dijero tobat maot atuh geus tenang merenung urang ya Allah ya Rabbi tingongora bete di mana aya topeng di dinya abdi ngampar
didinya aya golek abdi manggeus lain nonton golek di hadapan panggung maksudna naon besi aya sinden ki abdi teh urusanana jeung sajabana we abdi teh ngongora kabelah dieuna Gusti abdi teh ka Jakarta leuwih parah abdi teh jadi geng kramat tunggak ya Allah ya Rabbi alhamdulillah ku ari mah geus eueuh kramat tunggak pindah ka Kalimalang terus ku ari ka Tangerang dibasmi ku WH pindah ka Pandeglang ku ari mah anteng di Pandeglang tarariis di Pandeglang di mana nyahona Kapolda pamit pergantian kamari nyana nyaritakeun ternyata di Pandeglang meningkat perzinahan Pak Kiai. Tuh orang Pandeglang yang jelas mah info aju yang dari sono diekspor jet tambah ekspor impor-ekspor berarti di daerah Karawang di daerah Subang Tangerang mente alhamdulillah ngan pelakuna Tangerang tuh meningkat perzinahan di kumaha coba pemabukan meningkat Banten maling pembunuhan meningkat sekian persen ini saya lapor kepada Pak Kiai karena Pak Kiai juga termasuk orang Banten saya mau bukan orang Banten kalau mana Pak Kiai sekian ya urusan saya itu mah saya mah Tangerang aman Tangerang Banten Pak Kiai kurang belaga bidug Banten nyana ongko kok bidug deh hanya kabawa bodoh berarti jananya enggak saya bukan Banten saya mah Tangerang iya meningkat eta lah imma yu'adzibu wa imma yatubu alaih pintu jelas nama anu tuluan ieu mah disiksa heula ku Gusti Allah di dunia disiksa nama diantepkeun heula ku Kangjeng Nabi teh teu waka-waka di jamah-jamah di gamah-gamah urusan teh disanggakeun ka Gusti Allah salila keberangkatan jeung kepulangan jumlahna 50 poe salila 50 peting 50 poe 50 peting teh teu ditanya ku Kangjeng Nabi teh manusia sekitarna teu meunang aya nu ngadeukeutan bahkan pamajikanana ge teu meunang ngabarengan sare dihijir ngaranna teu beunang nyana ditanya henteu ku Kangjeng Nabi teh sahabat teu meunang aya nu ngahiji jeung manehanana pamajikanna ge titah nyilip teu meunang ngahiji jeung manehanana jadi manehanana tiluan 50 poe 50 peting teh ieu menyendiri timbul renungan kaduhu sebab begitu Kangjeng Nabi datang teh henteu disambut henteu langsung minta hampuran henteu tenang-tenang we siga nu henteu boga masalah siga nu henteu boga dosa mentek iyalah disiksana teh 50 poe 50 detik eta ge can jelas Kangjeng Nabi kan kumaha Gusti Allah taha menang 50 pekarat turun ayat diterima tobatna nutiluan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala gedehan masya Allah teu menang sabarang urang naon bae kalakuan urang lamun teu buru-buru tobat ka Gusti Allah bakal datang deui geureuh ka urang sebab pagawean urang bakal datang deh ke orang iya ke di dunia encan ke di akhirat indah lamun sakumaha tadi dosa-dosa urang diaku ku urang aju urang tobat ka Gusti Allah berubah ku ari tatadina teh daek ngaji jadi daek tatadina teh salat jadi salat tatadina teh qobliyah badiah jadi qobliyah badiah
tadina bergaul teh jeung eta besi asi besi cek kuari mah jeung ustad jeung kiai tadina suuzon ka kiai kuari jadi husnuzon 180 derajat berubah keur kos itu tah maot geus tenang geus ulah cangcayang geus sanajan gede dosana diterima ku Allah tobatna tanda diterimana perubahanan. Urang nu rempan teh besi kieu dosa ambalaya keneh can bisa tobat kemudian urang maot can tobat eta nu bahaya duh masyaallah baheula keur di Jakarta baheula keur dagang baheula keur kabelah dina endek bae tobat teh endek bae ngaji teh endek bae salat teh encan hae kaburu pae ya Allah ieu nu ngeri gitu maka buru pari umur sabari aing kan gadeg 60 50 lah geus kaburu pari loba jasa nu ngadadak pae Gusti abdi mah ngaku bae ka Gusti ngaku abdi mah geus cenah ieu langit luhur nyundul dosa abdi ka langit ku dosa abdi geus diaku bae geus diaku tah pengakuan etalah menjadi hebat ya komo engke kan ai tobat teh macam-macam pang tahapan-tahapan anak tobat awam tobat jelema pinter tobat jelema anu sangat pinter tobatnya kapan? Tobat dina Islam tobat dina iman tobat dina ihsan diatur kan urang mah kuari tobat dina Islam ngecan anggeus naik urang tobat dina iman naik dina ihsan urang mah kuari tobat teh eta be urusanana cukat cokot ke batur urusanana urusan teh salat jadi tobatan urusan zalim tah mah urusan kos kitu mah tah mah geus kaliwat wali mah terus kuari mancan husu bae kapan can husu jadi siksa ka wali teh husu teh jadi goplak teh jadi siksa batur mah geus nobatan goplak poho ka Gusti Allah teh jadi siksa urang lamun poho ka Gusti Allah jadi siksa tuh siksa kabeh mah potongan poho kabeh mah boro-boro keur teu salat lagi poho ka Allah tapi kira teh disiksana tuh tapi kan bae jelema tahapan anu beda ingat bae ka Gusti Allah sebabnya na berjuang mujahadah riyadhah ngajar nafsu perang jeung nafsu engke dibere cahaya ku Gusti Allah warid garana asup kana qalbu bertanya nyana ka awak sorangan awak hei diri Aisyah si ayah nu dipake karesep ku sia salian Allah aya naon baju naon hartina sia resep ka baju make ngaganggu datang ka Allah na kahalangan picet naon ku ari ku samana dipake karesep salian Allah beat naon hartina tu jasiah tileuletik geus naik motor bae kuari masih kene kaganggu kene bae eta kolbu ku motor lamun haju ka bawa bae kumaha tanya deui naon nu dipake karesep salian Allah datang ka hayu dicarekanan awak eueuh ayeuna mah Gusti alhamdulillah abdi teh ngomong berusaha abdi tapi panu ngaleungitkeun sama Gusti Gusti karasa ku Gusti teh dileungitkeun karesep abdi salian ka Gusti hiji bae ayeuna teh nu dipake karesep dengan Allah eueuh salian Allah jadunya teh dunia kurang keur didiukan ku ari teh dipake lalagaan ulah so teh ta'aluk nyangkrung di jero hate pake aya mah laksanakeun aya mah gunakeun aya mah ulah so teh jadi hayalan nyangkrung ngaleungit Allahna ku dunya kebutuhan wayah dahar wayah nginum wayah sare wayah make pek bae ulah ge ta'alukna nyantel kana dunya kan lamun nyantel kana dunya mah naon ge dunya bae engkena ngariung geus bae boga pikiranna gede moal berkatna nyantel ceramah lamun nyantel mah saya nu ngondangna bonafide apa henteu gede apa henteu ieu diberena eta kan ta'aluk kana dunya kos kitu dipapageun make mobil goreng embung pan pakabur ta'aluk kana dunya nu kos kitu teh terus we babarengan jeung nu hina embung ngaji kudu di pendopo bae
bareng jeung bupati karap tak naik ka ceuli naik motor da ngahutang ge mau eta nakabur ku situ ngaran talu kana dunia rek bae dunia mah tapi ulah talu hiji we karasana ku sorangan ge urang bisa ngarasakeun nanya urang ka awak sorangan awak aya nu pake karesep salian Allah aya naon artina mun siapa kos kitu ge kumaha isin isi hiji we Allah moal bisa lamun urang cara ngudang ti peuting moal bisa lamun urang teu tapakur moal bisa lamun teu riyadhah moal bisa lamun teu mujahadah moal bisa lamun teu muhasabah etalah parabot tafakur zikir riyadhah mujahadah engke Allah nu mere eueuh da naon di jero hate teh Allah bae batur teh ngomongkeun teu bendu batur ngalem teu bekah irung sebabna Allah sebab datang manusia memang kitu dibere sakitu teu dibere sakitu urang makan lain urang mah tuh aing ngariung ka imah sia tabejana sugih kunaon sia tas ngariung situ pan ngariung mah meureun diri kira wah budak kunaon sih eueuh nanaonan eta geus moal jadi kiai mah kos kitu moal tah ieu hese kita urang teh ngaji hese nu hese makena hese makena kuari teh ai keur di pondokna baheula rajin puasa rajin salat rajin tawadhu bisa tawadhu kunaon barang geus jadi kiai tulak cangkengna di dieu eta nu hese teh eta nu hese teh barang bisa ngaji jadi kiai kok teu tawadhu leungit tawadhuna akibat naon eta rasa boga ilmu rasa mulia batur nanya bagaimana haji tas di mana mang haji kiai goblok sia baheula sia ka aing mang haji malulu teu sia ka aing eta kieu tolol aduh kageteun nya ditutukeun mun isuk nanya nya kiai tas di mana kiai keneh bae buya tuh buya ih teu naik si kiai buya tas di mana buyata meureun sia ayolah tapi akhirnya belum tiluan lihat lantaran itu pernah beat ke Kangjeng Nabi atuh beat sumpah setia diterima tobatna Allah narima kana tobatna dihampura ieu teh jang kacamata urang ketika urang nyieun dosa kudu gegeran tobat ka Gusti Allah rempan besi ketika urang can tobat cabut nyawa ku Gusti Allah naudzubillah min dzalika wallahu alimun hakim Gusti Allah teh mah uning ka makhlukna maha bijaksana dina dadamelanana atuh kumaha Allah bae eueuh anu teu berhikmah eueuh anu teu bijak Gusti mah nyin gunung kebijakan Allah nyin laut kebijakan Allah nyin leuweung kebijakan Allah nyin jelema kebijakan Allah jelema teh macem-macem nu sugih kebijakan Allah nu susah kebijakan Allah sehat kebijakan Allah geri kebijakan Allah si eta pinter kebijakan Allah si eta bodoh kebijakan Allah si eta jadi bos kebijakan Allah si eta jadi cacah kebijakan Allah hakim Allah terpison hidup kuari kebijakan Allah banjirkan kebijakan Allah nu urang teh apa tsunamikeun kebijakan Allah urang teh apa janu Allah atuh hakimun bisoni ulah kudu ngarasulah digempakeun kebijakan Allah urang lamun nyaho pasti urang geus sisirian demantak waliullah mah tenang aya nanaon ge tenang teh naon kapan urang mah macaan buku plag waliullah mah macaan buku Lauhil Mahfuz baca ya begitu kejadian geus nyaho aing mah geus dibaca ku aing di Lauhil Mahfuz begitu kejadian teh seserian pas tak ngana nu paeh pas
tuh pae seserian nama urang di pasar aja di Lauhil Mahfuz. Kan lamun teu nyaho mah urang sia batur bakanya jerian sia susurian teu kumaha lain di alamna sia mah keur macaan Lauhil Mahfuz sia mah kan poek Lauhil Mahfuz nu aya syariat atuh kabeda sia mah di alam syariat neuleuh banjir ceurik anu wali mah seserian neuleuh Lauhil Mahfuz akur jeung di Lauhil Mahfuz seserian nyana tur mantak beda alam atuh beda nu geus kawin jeung nu can kawin alamna beda yehehe anu boga pamajikan jeung nu ditinggalkeun atuh alamna beda yehehe atuh beda alamna salam Masya Allah tapi kabeh ge kebijakan Allah orang teh apa wallahu alimun hakim anu jelas wa mudah-mudahan orang dipanjangkeun umur di samping dipanjangkeun umur dibere sehat di samping dibere sehat orang dibere bisa ibadah samping bisa ibadah bisa tobat ka Gusti Allah urang maot pamajikan urang maot anak urang incu urang keluarga urang kabeh keur aya dina tobat aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala bi barokati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ورضي الله تعالى عن سادتنا وصحب سيدنا رسول الله أجمعين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين.